Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Wa ba'd. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngalogatan kitab Tijanud Darori. Nyata kitab anu ngabahas ilmu usuluddin atanapi ilmu tauhid, oge sok disebat ilmu akidah anu ngawengku kana akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, oge akidah sam'iyah. Anu mana ieu kitab dikarang matana ku Syekh Ibrahim Al-Bajuri, syarahna dikarang ku Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani Asy-Syafi'i, tegasna madhab Imam Syafi'i. Insyaallah urang langsung wae dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Tijanud Darori kalawan ngalap berkah tur nyuhunkeun pitulung ka zat anu jenenganna Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat di dunia sinareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat di akhirat wungkul. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu jeung ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan ala rasulillahi eta muga tetep ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shalla muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Rasulullah wasallama sareng mugi nambihan kasalamatan Allah. Wa ba'du jeung dina sabadana maca bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Payaqulu mangka ngucap saha pakir rahmatir rabbih jalma anu mikabutuh kana rahmat pangerana itu fakir. Al khabiri tegesna pangeran anu maha waspada, al basiri tur anu maha ningali. Al-Fakir teh Ibrahimul Bajuri tegesna Syekh Ibrahim Al-Bajuri zut taqsiri anu ngagaduhan tingkah lalawara dina ibadah. Tolaba geus nyuprih minni ti kuring saha ba'dul ikhwani sapalihna dulur-dulur. Aslaha muga ngaluluskeun saha Allah Gusti Allah li ka kuring walahum sareng ka ba'dul ikhwan. Al-hala kana tingkah wasya'na jeung kana kalakuan. An aktuba kana yen nuliskeun kuring lahu kana ieu kitab risalatan kana hiji risalah latifatan anu alit tashtamilu anu ngawengku ieu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan wa aqdadiha jeung pirang-pirang lalawananana itu sifatil maula. Wama jeung perkara ya juzu anu wenang ieu perkara fi haqi dina hakna Allah taala bari mahaluhur Allah. Wa alama jeung ngawengku kana perkara yajibu anu wajib ieu perkara fi haqqir rusuli dina hakna para rasul. Wama jeung perkara yastahilu anu mustahil ieu perkara fi haqqihim dina hakna para rasul. Wama jeung perkara ya juzu anu wenang ieu perkara. Pajabtu mangka nyubadanan kuring hu kabadul ikhwan ila dalika kana ngarang ieu kitab risalah. Fakultu mangka ngucap kuring wabillahi jeung eta tetep ka Gusti Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun taufik. Bagian kahiji mung sakitu wallahu alam bisawab.